aing nyebut bujur pantat teu tatanggana palangkakan bener aing nyebut bool liang tai anjing goblok gening becus ya katipu aing darah datang lur mangga Gumulara di pawenang kedana jadi pantrangan di pangeran ulanyir kawanan pantenan sebab deui di pangeran ya da belegu pakai nega aya naon ieu teh kumpul heula
Aduh, bunga sekali. Alah, Bunga pada kekenangan. dararamang sadayana Ayah pakes. muju. Ada apa pangna balad-balad saya harap datang ke hadapan Anda? Ada rapat apa? Ada acara dadakan. Aya maksud acara dadakan? Heeh. Mana? Maksudnya saya perlu maksudnya aya proyek Ayah proyek. ya bagiannya Proyek badag-balagan. badak gede lah aya kebagjaan sekarang saya manfaat datangnya saya anak saya yang parawan hayang kabaya Kebayaannya. hayang jalan-jalan ke Samarang Ke Jakarta. ke Jawa ke Jakarta Dan muasa ke Solo situ. ke Solo kagak Itu situ. kan ke Jawa sama ke Pemalang ke Batam Itu ke Batam, ke Karawang balik ke situ. ini nanti berang kagak malam lain mana ngomong tedina awe terus ada kahayangna Nanti bisa dinae gitu. nah jangan lain ulah Udah seharti ku batur. kaharti si kaharti ku batur ngan eta we dina aungku teu bisa nyebut kagak Bawa sudah. kagak kagak ai nyebut cau bananas cau teh bananas bahasa Inggris semua tuh ya bahasa apa saja asal napak ai nyebut Brebes yang banyak bawangnya anjing Cuma petani bawang. Ari nyebut lengan panangan tangan sama saja ai suku alat ngalangkah ai huntu alat baranghakan ari irung alat napas sirah kepala mastaka sama saja beteng padaharan deh ai celik alat pandangaran atau alat nangkap kata-kata ai jauh anggang ai cile hampas mata anjing ya ai nyebut walu waduk hampas kadaharan jalma ai ngising kababayan anjing
Aing nyebut Cirebon jalan ke Jakarta. Tapi benar kan. Aing nyebut Kenteng asal tanah. Lain sanu hese ieu nyanyi Walisa mangga selawakan apa? kagak akan bangga, saya mah gampang saja. Mangga apa? Budak leutik bisa ngapung, anak-anak tak badag ngawang-ngawang, ngapungna sok tengah puting, ngawang-ngawang na pada malam. Eling-eling mangkai eling apa? Eling-eling mangkai eling, sadar-sadar mangka sadar. Rumingkang di bumi alam, hanya jelang kamar sapada. Dharma wawayangan baik, dharma wawayangan saja. Anaknya kasasar lampah, sama. Anaknya kasasar lampah, nafsu nu mata kaduhung. Hese anjing hese. Jok ya apa? Nafsu nu mata kaduhung, amarah yang mata kanyaka. Bener. Badan anu katempuhan, awak yang katalang-talang sara. Aing nyebut bujur pantat tatanggana palangkakan. Bener. Aing nyebut bool liang tai anjing goblok gening becus ya katipu aing. Sing kendangan aing teh datang aing muni jararempling eueun nu disada hiji-hiji acan jeung bararaeu deui kendangan leung mu karana resep tah kitu mah geunah. Mending genahan ke sinena duh. Wah, sengakan atuh euy. Jalan rempe. Abong teu dibayar ku aing. Aya naon ieu teh? Aya naon? Aya tewakeun. Aya tewakeun. Saha nu gering? Aya tewakeun goblok. Aya tewakeun. Pugu si eta mah bolot budag. Sidik tore. Ditanya wae.
ayat tewakeun jelema ayeuna pangbebenyokeun ku sararea. Lamun hayang bisa ngaji tong di dieu datang ka itu. Datang ka ditu. Mawa orea keur bawang geus maneh ngorea bawang tah sorena ngaji jeung uing. Jadi balan Aduh dunya akhirat. aya tewakeun heeh salamet dunya akhirat maksudna oge. Anjing Lain jauh bisa di lewo. hayang apal Fatihah. Aduh aya jelema tewakeun aya jelema tewakeun ulah diheureukeun Fatihah Beli serius. lain Fatoha. Anjing aing ngomong jeung nu budak Jauh-jauh batu beri. ulah diheureukeun agama mah. Aya tewakeun anjing. Wa iya kanastain Eta Fatihah. kabina-bina teuing der kana elep kanastain Kada stain. naon goblok heueuh aya tewakeun opatan nya apal urang oge Umar, Utsman, Abu Bakar, Sayyidina Ali, Lain Sayyidina. bu nepi ka teu nyamung. Doi ku pikiranana. Sia di podaran koe anjing. Coba bagi ngalantur. Beuki ngalantur we sia teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapa maneh maot. Anjing. Kabina-bina teuing siapa. Duh, naon panyawatna. Keun bae tong diceungceurikan meureun da geus nasib urang eta mah. Anggur doa. Anjing. Karunya bapana maot. Innalillahi. Anjing. Tok diceungceurikan keun bae. Beli ku kekirang geus nasi. Keun bae da geus nasib urang meureun aduh. Ara Lain bapak aing pae anjing. Kanker. Aduh. lain. Kanker ganas aduh. Nya leuheung teh kanker sawo oge atuh. Anjing. Borokan akaneun penyakit teh. Aduh ampun aing ngomong jeung nu budeg. Maka juga ya Ya, saya mau nulis ya goblok. Kutulisan atuh. Karena jelas. Sok baca anjing. Sok baca dan jelas. Nulis naon teh. Baca. Baca. Ih, Kumaha lamun kuing dek dibaca. Sok baca. baca. Oh, atuh teu kudu ditulis. Teu kudu ditulis apa? Geus aya dina otak ulah langsung lain syakartum pake wa ta'adana rabbukum la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Tuh. Nah, ada lain eta aing mah. Jauh-jauh.
lain oh sugante lain Syakartum lain Bapak Uing pae iya tuh mungkin tadi lain gitu oh pan gitu aja pan gitu ditetap lain Bapak Uing pae tapi diharap ayat teh mana kayak itu kali itu aja tak diharap ayat tetelo tewakeun anjing naon maksudna aya tetelo tetewakeun lain Bapak Uing maot tapi diharap ayat telo anjing aing salah nulis goblok aing salah nulis aduh muni eraeun ayo ayo lewat bangga benci bangga cepot beri wah iya banyak kejadian aneh iya kulanya di leuweung iya saha satu udah kaget woy sepanjang orang kumaha ulah kenatnya istiar nya naon ngeprokan aing halus halus puji udah kaget hei manusia iya bangsa naon ieu eta mata nepi ka sagede kitu aduh kumaha mun luncat si mata roda teh tahu loba hakaneun poe ieu euy woi woi anjir mun itu asawakna woi ayo woi yo
Gatot Kaca teh eta dengdeleun ka makanya gerakan kalau ngampi dua dampak suku numrak dadana dek mui di luhur kap teu hirup deui Pimos yang bisa ngapungnya gitu aing mah kapitan kapitana kudunungan ya halo nurutan teu bisaeun bisa teu sieun ku bangsa aing jurik sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia oh eta cecak ladana teu mulia edan sia mulia aing mungkuk sok sia sok what aduh musik aduh ala beheungna we aduh ke murukana benang merenas ya Allah wah anjir mati lu lutik-lutik mati lu di ala beheung je wah era aing malah sabab tiba lagi ke sana kulit banget aing woi tinggi woi kuyo ya woi hebat hulu na main disangka hebat dilereskeun heula aduh hebat sia letik-letik euy replet pisan ieu jelema ye wait boy duh anjir waduh wih ya hebat ieu jelema tukang ulin ya bisa jadi matak tiba heula teu gablek naon-naon oge aya tukang ulin matak kurang duit oke gitu woi ya wait eta di alat cangkeng woi euy pikang geuleuheun geuleuh teh euy sia woi ya waduh ngasih teh mun letoy padahal isuk-isuk teh aing teh nginum rating deng naon kerak deng naon kerak deng teh ja eueuh kanyaona teh eueuh tegawe sia wajib heuh naon kerak deng teh aing turun tina golodok teh pada aya tukang kendang teh kerak deng kerak dang tak dang 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 jauh-jauh woi woi Gubrak. Mun pek deui jadi antep teh. celemut
lain mun gede euy. Naon eta boboga si lain mun gede? Ya heuh anjing udah diurus. Kumaha teh? Naon ngurusna sangkan gede gitu? Hayang mun gede, hayang. Soalnya dibalik menjaga rahasiana. Tapi ulah dibejakeun ka nu lian. Wah, Oh, dari beja-beja. rahasia. Naon pangna ulah dibeja-beja teh engke batur galalede, engke urut manehna di aing logor. Goblok sama setan. Ayah gede. Unggah isuk-isuk kedepek. Buraan we ku ci enteh bari. Heug urut. Tageus panon poe biji ti wetan naek kana kenteng. Ngadangka ke luhureun kenteng poekeun. Ngagedean teh lain ngahideungan anjing. Wah, iya. Wah. Ah. Biasa bebas. Ayahnya, oh siap. Ngajiksa deui gitu. Modar siap. Modar, modar.